ngai gelut ya. Gitu kan. Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana. Mantak ge kuduna nu loba boga anak. Kangjeng teureuseupeun jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng teureuseupeun jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah, ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ieu nu keur dipergunjingkeun di internasional. Lain nasional, internasional kadanya ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlabel NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tampak neuleuh ka sisi kadieu perang lillahi taala. Kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika teu wanian. Nah, wahabikeun. Wahabikeun heula deuleu Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah. Wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleg Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Besi aya orang PKS pencet dia ya. Pencet kiai mengening anak kula. Pencet, kotok na pencet. Besi pajar bohong, dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Masuk melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan, ditarik. Tangitik kieu. Dikadekeun. Heuy, kebok, dongkol. Dia tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, tufah, nihaya, minhaj. Ditilep teu meunang pakai rujukan. Kudu make kitab karangan Al-Qaradawi. Iyalah PKS. Matak mui leluasa, depang leluasa, nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia. Dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh deuk naon lain sakadar sakitu ditukang mah Amerika deuk nyerang, pangheulana Cikupa. Ai. Nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkeun supaya bebas ulah aya aturan Al-Qur'an mahnya Islam liberal dongkol meureunan kos kitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing. Kristen, pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam, kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik, kitu kene, kardinalna nu ngomong, dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong, nah pemimpin-pemimpinna, sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, teu dianggap di Indonesia, nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka, ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusak geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala anu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika
dengekeun ku Chelsea aing ngomongnya. Kan sia sareurik. Jajil mulai ngoceh. Diperhitungkeun ku nyana terkuat di Indonesia Gus Dur. Sakedeung deui sebab geus kolot dihitung ku nyana. Hormati Gus Dur bener bae. Icanda kuno maha kawasa, geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana. Saha tuh ngomong gua di Indonesia. Kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah. Teu. Kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya. Kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus. Karasa kuari eueuh Gus Dur. Lain urang teh terlalu Gus Durian lain, maning kaduren aing mah. Tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh ya. Hah? Eueuh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah. Sugan nu noel ka organisasi. Sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia. Teu aya kuari teh. Sebab NU na ge di kaluhan. Oe. Cau. Ya, organisasi. Ya, berbagai organisasi Wahabi. Ngeri di Indonesia. Timbul azaitun geus dipersiapkeun ku nyana. Di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah. Jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika. Bentukna azaitun, deuk kumaha coba. Tinggal ngitung tahun, 2 tahun, 10 tahun. Dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Bere, duit, yayasankeun, gaji kiaina. Supaya naon? Geus leeh, cara di Saudi Arabia. Satu suara Wahabi. Ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Numantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak. Di luhurna NU. Di Parlemen, di handapna, di naon gitu ngaranna, dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerah. Mulai ngomong, apa itu wali? Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa? Lihat di negara luar, enggak ada mazhab cuma di Indonesia. Salah itu. Ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Endeu kumaha deui? Maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna. Gus, bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh. Deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi aya selenting bawa angin, masih kaya aya di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji. Di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat ya termasuk aya hiji, nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai gergeteun deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang kita jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere urang selembaran-selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuanana asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit. Beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge, berkoar. Asal diberi duit ngomong teu diberi duit, cici. Asal diberi duit ngomong tadi diberi duit cici. Ieu nu mantak gararaga kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa. Termasuk CI mere duitna gede jasa. Kok Syiah aman sih? Tinyaho sejarahna nu mantak Syiah aman, bahkan berkembang di Indonesia. Bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan Syiah.
Nu matak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan saheula. Besi endek daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cek Ustad teh tolong diketrok sia kuy. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Kitu keneh ajaringan jil. Wah, duit ambalaya di dieu. Masuk urang ka Azaitun, hayang ngabangun naon urang. Ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan. Datang ke zaman SBY. Guari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari, rada kadele rapuh. Rada dekadele rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah. Lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana kos kararitu. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salak jangan bahaya caknya. Manda kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Mungkin bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababara bulan lamun siap. Atau mungkin tahun hareup geus dipersiapkeun. Sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Mencaci maki sahabat-sahabat. Mencaci para wali-wali Allah. Wari keur dibidik bae. Geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, mantak beusi aya PKS cikem. Geus ulah sieun-sieun, nah mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember, ulah di ember. Ulah ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat, bidah. Lain lalagan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon. Sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh. Ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS. Sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah. Aduh. Beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali. Bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih. Enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing. Aing moal mundur saya tika-tika acan beusi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru. Itu aing sieun. Aduh, da ieu sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama ieu mah soal agama aing kitu soal birokrasi lain sabodo agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat aya mana aya pasalingsingan dina Ramadan teh aya mana aya pasalingsingan dina tolak teh aya satu suara tiga tolak wari diacak-acak tolak 3 1 tolak marah terjadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak 3 keur marah jadi bae babok jadi bae kuari acak-acakan karasa takut ceuli sia ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah bodoh kotokna cenah kiai ini hieu nih sarua bisa dipancung ya harapan dipancung gua si Sarwiti nah cakangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan kumaha Yahudi nyerang kumaha Nasrani nyerang deuk saha ieu anu bakal mempertahankeun agama sing loba boga pamajikanana sing loba boga anakna badak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe teu boga anak teu kawin deui epes meer samanu kawin cenah marah tinggalkeun wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang
mun perang kumaha siap buka kanjut di bawa doang di ayo terugi jasa bicara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di Lungoran nu kolot 17 mantap itu sia geus kawin sabaraha geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can merebe datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal diisa sia datang ka monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia jandung mun nyana embung dicadung tinggalkeun eta kakarak lalaki ka kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha itu bejak asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah ngalangkeun ka aing sia aduh nyana bebeja kaza lagi naga izuk cuma minggu izuk ulang ngaji kunaon bongan ngaji harareudang kecil lagi deh, kakak gak gitu siapa lah, ente pulang ngaji, nges, ulah, jangan tahan ngaji kadieu, cek aing mah pokok siapa mah awewe geus teu kudu ngararaja di arah rimah bae, jalain ngaji sih mau beliin gincu doang, geus teu kudu, aing bakal moal nurut mah, ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu, barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu, kak horenganan ngaji teh kos kitu. Kula mah hayang ka sorga ka beus sideuk nyandung malah geus beres nyandung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula teu balik jaha bae keneh tah tungtungna dong jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ayat nuzila turunkeun ayat lamma amma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe ane moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masilati tiqwatil mustaqanahu al-mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal aya kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke cuel-cel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar langtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah di mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Iya, bakal dihisab. Awas. Namun beres hisabana surga, mun teu beres nyangkut hisabana neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careurik.
atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisap di kumaha. Urang teh boga onta, boga embe, kitu kene boga ladang dan lain sebagainya. Urang bakal dihisap. Cek sawareh pan kami ge ka pasar. Atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh, pan kami ge segala bisnis jadi pelantara. Pan kami di pemerintahan. Kabeh tagara romong, wa bakal caririk kabeh ti kumaheun jaga engke di akhirat. Akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asyaratun minas sahabah fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamaah. 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un. Sahat anu 10-an teh. Hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Wa tasawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna endek nyieun seperti pependetaan dirina. Pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu disebut Kisisin jeung Ruhban. Etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen. Yakni nyana mengasingkan diri, mengasingkan batin, ibadah ka Gusti Allah, nyekelan keaslian Injil. Iyalah disebut pendeta, perumusan, rujukan, pertanyaan orang-orang Kristen pendeta Isis jeung Ruhban. Etalah nu hebat. Cek nu 10-an urang ge kitu bae atuh. Lah urang ayeuna mah kieu bae hiji peuting urang sarolat bae. Nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang. Nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh. Urang wae jubu mazakir urang kabiri bae bobogaan urang. Kabiri cek jana teh. Haju urang goyak qaraul lail peuting urang maca Quran bae. Wala yanamu 'alal farshi jeung urang ulah make amparan, ulah ngadahar daging, ulah ngadahar gaji, jeung ulah make sesengitan. Haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae encelo-enceloan sapira moal kebal haju paeh ieu. Sadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Nu halal ulah diharamkeun, nu haram ulah dihalalkeun. Kumaha cak Gusti Allah bae? Haram, haramkeun, halal, halalkeun. Ulah sok nyieun. Geus bae. Kumaha instruksi ti Gusti Allah. Jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah. Ulah sok ngaharam-haram nu can karuha. Aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram. Aing moal mah moal bae. Aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam. Aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui. Ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia. Nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga. Tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman. Mantap cek Kangjeng Nabi, dahar nu loba. Minum nu loba. Sare sakabekna. Wah, mantap ya ieu. Instruksi mantap ya mah akur ieu jeung kahayang urang bitung ya. Akur ieu. Cak Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada.
tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharimu thayyibatiba ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu sok dalahar kumani mimma razaqakumullah tina sawarehna asil nu geus dirizkieun dizikikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibatima ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus sama barang ai mata isi usul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mata termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantak cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina saware min litabid ulah keterlaluan tin saware marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiban nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang dahar minum puara mah teh kanjeng daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi ngaringkuk sakumaha gateung teu bagus cek Kanjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kanjeng Nabi awas peuting ulah lo peuting salat hees bae beurang ulah tobating puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin ayangnya nu berabat kawin instruksi beusi butuh pakaian pake sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitna halal kendaraan halal digunakeun pake halal oh masalah bila perlu nu bagus 2M 3M beli kiai kumaha kitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteung nah aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah mantap oh horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional sepanjang masa aya sekup khusus Kanjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah aya ieu mah jah kurang Cikupa Bitung Bojong ieu nu beuki dahar nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa
Lamun dek penting, dek tahajud mun teu marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos ieu cek Gusti Allah, dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos ieu mah, kadeuleu ieu dayut di mana ge. Nimbel, dek salat Jumat berangkat jam 10, nimbel. Engke setengah 12 pas adzan muka timbel. Kunaon sih muka timbel? Kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos kieu. Nah, eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi, bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna. Bagi jelema kelasna awam, dek dibere kelas torekat kumaha kudu ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali ge ieu teh lamun keur teu boga, geun teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Tah eta teh ngaji saminggu sakali, mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat, di jejelan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus kos kieu mah kieu cak di dieuna la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Qulu mimma razaqakumullah. Gas. Degekeun ku celisi abeh mantep ieu. Udang salat subuh jam 6 ngagoreng sangu sia nu loba. Atawa tukang wuduk kerenkeun. Wuduk. Berhenti. Sabaraha deui eta? Wuduk sabaraha deui? 5 piring deh. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Genep piring, borong. Dah. Aktivitas kurang supaya gairah. Nu dek ka kantor supaya gairah, nu dek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu dek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarap heula emang potongan sia mah potongan nyarap. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh. Ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah. Emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan. Atuh goreng sangu laksanakeun. Daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu, ngadahar uduk henteu, nyarap henteu, engke ka kantor salah tanda tangan. Engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena si naon kitu ngaranna 2 kilo dibere 1,5 kilo. Salah. Ngitungna besi salah. Tukang digawe kencengan betul. Ulah puasa. Matak lamun aya tukang bas puasa raja petak ku aing sia. Nya tukang bas puasa raja engke kumaha moal beres atuh. Beusi moal bisa dilengkukeun ku sia. Ulah puasa. Kita instruksi tah ieu kos kitu kulu mimma razaqakumullah. Pan tadi ge ditarekan ku Kangjeng Nabi. Nu endek puasa bae ulah. Nu endek salat bae teh penting ulah. Nu moal kawin ulah. Kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin. Kawin komo urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejeuna lah sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya dong bisa kawin. Susurian sieun sia. Kumaha ge hayang-hayang namangan sieun. Aduh. Instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat. Jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun. Awas. Dahar maneh sebagian nu dirizkikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngalempengkeun niatna doang. Jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu. Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah. Kulantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah, dagang neangan duit, jang ngabiayaan keluarga. Titik. Eta geus menang ganjaran. Geus menang ganjaran. Tuh besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor, pagawean kantor teh pan loba. Geus abdi mah kudu nyarap heula. Dipaksa-paksa ge ku kiai tidak puasa Rajab geus bae teh mah jang kiai bae. Kula mah kula kiai mah kiai. Lantaran pagawean kula beda jeung kiai. Geus kula mah jai mah deuk ka kantor ieu niatna ge neuk neangan maisah jang ngahirupan keluarga. Sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres. Nah ke situ. Aya nu ustad. Isuk-isuk bulan Rajab. Nah,
Kiai ini tahan puasa ke Jawa abdi mah kakarang jadi ustad lain kiai. Sekuat. Ya kuat beneran kiai mah eta Gusti. Antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sape nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang. Perih beteung. Biasana teh zuhur maca Quran ieu mah ngalantur duntel ajeuna mah hees bae. Daripada abdi bodi kos kitu deui, abdi mah moal puasa Gusti. Geus, mendingan nyeubeurkeun beteung bae lah Gusti. Eueuh masalah. Eta mah komo bangsa ustad Golkar mah tinggal garap. Nyarap. Dah ieu teh lain lalagaan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endek salat baik tengah peuting ulah teh Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endek kitu puasa we ulah. Waktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ai aktivitas aju coceng, aju kurang, aju teu gairah. Teu bagus teh Kangjeng Nabi. Tetep aktivitas kudu segera selesaikan. Sebab moal beres ye mun make puasa ieu moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus we bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus, abeh ibadahna mantap bagus ya Allah emangnya nama mun make baju bagus salat getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Hari pake. Ulah asa-asa emang jang kelas kos kitu mah. Tah, ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa Pak. Lamun geus sempit jasa datang ka hese usik kurang teh. Ieu keur logor jasa ieu. Geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya. Abeh lalu asal logor asana ieu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma nu hariman la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Ulah cek haram-haram naon bae nu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh. Cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah. Sebab Allah teh teresepeun kana nu sok ngaliwat batas. Bakulu jeung dalahar maneka kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizqikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawat wattaqullah sing sieun maneka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal. Itu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu mari perbandingkan, iya, perbandingkan ya. Aing lamun isuk-isuk teu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap, aing sanggup ngaji, nyarap nu gede. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna. Emang datang kadinya, eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh kencang keboplen teh kos itu pan. Asal dikombong mah buak aja Gus. Wayuh bae geus galengan salos. Lamun kurang kombong, aju bae. Oe. Kurang siap. Car. Semenang magi bikang empe-empewan. Emang keboplen teh kos gitu. Ka ieu bangsa potongan keboplen pan ieu. Geus gitu bae geus. Ulah hese-hese. Da ieu tahapan syariat mah kos kitu nu penting beuteung sebeuhan, udahar ku nginum, pake bagusan, kendaraan nu bagus, tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke aya deui ayat nu khusus. Lain jang umum. Noel kasina Abu Bakar, Noel kasina Utsman, Noel kasina Ali. Ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun, tah urang lembur ge Abu Bakar. Li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu. Atuh kudu beda maneh.
Atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Aju asararieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui. Masyaallah. Entek cak abakula teh baca kabakula nu rapih jasa pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan dieu ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tangges diwilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik haju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya. Kageleng ku mesin kotrek pasti kunaon aduh kagoleng kunaon puasa ngantuk ceknya tuh bal beres sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ke nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit kaleuweung ulah waka diturutan heulanan tama khusus tama ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah imana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tak kusakitu ge kusakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh ya. Ieu kakarak secara umum syariat model ke situ. Jasa Kangjeng Nabi, an kaula diutus teh indama buitul liutami makarimal akhlak hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama kula teh diutus make mawa agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat teh sanu nita. Cak Kangjeng Nabi jah aing mah kasia mah teu nita kudu salat bae molor bae geus sia mah. Geus bae nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tak kisah udang-udang subuh. Terus nyarap, terus kaladang, zohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, nginum. Nu penting salat, sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan sing hade ieu ulah kaluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hampang tah kieu jang masyarakat mah tah ngeunaheun jasa tinggal ka ditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billaghwi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan dan ucapakeun lafal Inna Ubaidallah yusabihuna ki Ubaidallah inna Ziyad kang petalan ki Ziyad kataba iku nyuratan ya Ubaidallah ilal hawa maring ki Hawa ibni Yazid ar-Rayahi Najda bil Husain satuhune panggonan jah atau Juhja ikut tetap kalan Husain. Qala halul lugat mujazaba halul lugat arada ngarepakeun ya Ubaidullah al-Zahu ing kere Yazidina Husain
wa dayyiq alaih lan nyemputakeun sira alaihi ngatu si Husain wa ju'ja atau wa ju'ja lan utawi ju'ja lan jija al mawdu'ud dari ku panggaran kang sempit minal adil saking bumi Umma amadahu bi umar kari-kari nguatan ya ubadillah ing kitu ing hawa di Umar kalawan sina Umar ibn Sa'ad di arba'ati alafin dalam 4 pirang-pirang ribu summa mazala kari-kari orang yang pinggir sapa ubadillah yazidu ikumu ya ubadillah al-asakir yang pirang-pirang tentara wa yazanturu jamahir ila an balagu 22 alafan lan meminta ya ubadillah yang pirang-pirang kang maher kang hebat kamaring tumega ya asakir kabeh ing roran 20 alpan ribu wa amiru mamaran utai pemimpine ya asakir iku Umar bin Sa'ad wa ada ulan ngajanjikeun ya ubadillah ing Umar ay malikahu madinatar rai ing yenta anda akan raja ya ubadillah ing Umar ing madinatar rai Sabahal fasikur rusdad bil rai maka ngadal sa panggang kasat ing kapinteran ing tutudu bil rai kalawan lacut bijali kaya kulang dalam mengkono mazhar ya kulang ucat ya syair Faulun mafailun la anzil mulkar rai warrai maniyati warji umar suman biqatli Husainin yang maka caritakeun neruskeun dongeng Sayyidina Husain anu endek dibunuh. Sayyidina Ubadillah bin Ziyad muratan ka Hawa bin Yazid Ar-Rayahi dalam suratna Ji'ja bil Husain. Cik ahli lugat maksudna tangkep Husain, penjara Husain, teunden di tempat anu sepi. Ji'ja mau diudlaik minal abd. Husain cucu Kanjeng Rasul tangkap. Kemudian turun di tempat anu jauh kade tunu sempit supaya tidak bisa bergerak. Bila perlu bunuh. Itulah zaman baheula. Kemudian itu dikuatan yaitu Umar bin Sa'ad. Tentara dipersiapkan sampai 4.000 tentara. Ubaidullah. Itu turun Ubaidullah. Nambahan karena tentarana beserta jeung anu hebat-hebatna mencapai itu 22.000. Jadi tina 4.000 ditambahan tentara untuk menyerang Husain adalah 22.000. Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akhirnya terjadilah peperangan anu dahsyat, terbunuhlah Sayyidina Husain. Dalam peperangan ini Ubaidullah menjanjikan Umar sebagai pemimpin, andai kata menang dalam peperangan melawan Sayyidina Husain akan dijadikan raja di negeri Rai. Akhirnya Ubaidullah langsung membunuh kepada Sayyidina Husain. Sebabnya nah yang jadi raja. Tapi zalika yaqul wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sa'afan wa kana Sulaiman ibnu kinahlan ala sabagi Sulaiman kang butalan langgi kinah yaqulu iku ngucap ya Sulaiman ila badina damal Husain ing satuhu negeti sidna Husain isaraka fihi jama'atun usasakutan bihi ing dalam dam sabba jama'atun wongage wala'allahum lan manawa ya jama'ah man zakarna iku kang wis tuturing sun sadaya min ahli Misr wal Yaman saking ahli Mesir lan Yaman wakilalan dan ucapakeun apa lapad qatalahu Sinan ibnu Wais
mga bunuh ing Husain sabab kisinan kang putaran ang di USA nakoy wagolalan ngucap sabab musibon ke musiban nasabah itu ngucap asyiqoh kang dan percaya go asyiqoh tu gitu wagolalan ngucap sabab ke musiban nasabah asyiqoh Badala al-Husain ngebunuh ing Sayyidina Husain Ibn Ali kang bedalang di Ali Sinan sebagai Sinan Ibnu Abi Sinan kang bedalang di Abi Sinan Nakhai wa huwa dan udaya Sinan jadu Syarikil Qadi iku aki Syarik al-Qadi wa yasduku dzalika lan nuju dzalika ing manggono-manggono kala musibah pokolu sairu jaban kisair Wayu zawiyatin adalah hasinan godatan Wayu raziyatin lan utawi di musibah Iku adalah ngabandingan ya razia Husainan ing Sayyidina Husain godatan dalam isuk-isuk tabiruhu kang ngabecikeun ing Husain pokapasinan adawa tabiru kang ngabecikeun ngabunuh ing Husain opo efek-efek rorone kisinan masih nyaritakeun tentang pelaku pembunuh Sayyidina Husain anu luar biasa loba pisan pendapat lantaran dalam situasi perang campuh nu pohara sehingga cek sagaul si A, cek sagaul si B, cek sagaul si C sampailah ka dieu wakana ayah Sulaiman bin Kinah nyarita bahwa damal Husain yusaraka fihi jama'atun terbunuhna Sayyidina Husain tanurujungan temah walalahu man zakarna min ahli miswal zaman lantaran saat eta peperangan teh dibantu ku ahli Mesir ahli Yaman sehingga boha tamanu ngabunuhna ge babarengan di Mesir teh di Yaman teh wakila cik sagaul maqatalahu nu ngabunuh langsung ka Sayyidina Husain Sinan bin Uwais an-Nakhai cik Musib an-Nasabah thiqah nu terpercaya ye ngabunuh ka Sayyidina Husain bin Ali Sinan bin Abi Sinan an-Nakhai eta teh termasukana kitu akina Syarik al-Qadi nuju kadinya ucapan kisyair aya dina nyanyian di Timur Tengah mah dinyanyikeun nu luar biasa ialah ucapan penyair ayu raziyatin adalah sasi Husainan godata tabiru kafasinan wa ayu raziyatin sahman musibah anu pohara kita nu bisa ngabandingan ka Sayyidina Husain asana moal aya musibah nu pohara bisa ngabandingan ka Sayyidina Husain lantaran dicacak Sayyidina Husain mah ieu teh penghinaan terhadap Islam anu pohara saat eta teh godatan dina isuk-isuk terjadi peperangan nu ngabagusun pembunuhanana artina ngabaguskeun pembunuhan teh cek urang mah anu langsung dibunuh ku kafasinan dua lengan kisinan da ieu aya nyanyian kitu teh berarti jadi dalil bahwa pembunuh Sayyidina Husain adalah kisinan lantaran di Timur Tengah mah nyanyian ieu teh luar biasa didengung-dengungkeun ku penyanyi-penyanyi untuk supaya menerowong karena kejadian ya kejadian baheula supaya nyararaho dinyanyikeun nyanyian ieu lah teu aya musibah nu paling gede nu bisa ngabandingan karena pembunuhan Sayyidina Husain terjadi dina isuk-isuk peperangan anu langsung dibunuh Sayyidina Husain teh kafasinanin kuleungeun kisinan teh tapi hartieun urang nama gitu teh dinyanyikeun berarti tanda
bahwa pembunuh Sayyidina Husain adalah Kisina. Masih berlanjut tentang nyaritakeun pembunuhna, pelakuna. Wa qala khalifah wallahu a'lam bissawab.